Siap Jo. Ya. Oh. Ayo. Kelak si Asep ekspresina teu beunang reuas apa kumaha gitu nya maneh teh Asep. Bayi nempokan ka si Rini. Nah, tahu orang lempang, seru lempang. Tabrakan ieu kieu. Urang tabrakan teh ini ieu kieu mah soal liwat interaksi duaan. Mer ada benang mah ekspresina. Kira-kira ieu kieu. Iya dah. Lempang, karena lempang. Nabrak ka urang teh ini. Urang kieu dah. Disurungkeun teh. Henteu kieu ieu. Kieu. Mana keur kitu biasanya keur kitu. Nah, tidak kan si Rini disurungkeun gitu nya. Nah, pas disurungkeun gitu, si Asep teh ngomongna Kak, anu nyurungkeun. Anu nyurungkeunna belah ditu, nu nyurungkeunna belah ditu. Nu nyurungkeunna bisa beda. Nu nyurungkeunna. Nah, jadi kan si Asep teh ngaliskeun perhatianna ka dinya, kana nyurungkeun. Ngomong gitu. Weh, mun lempang teh tumpat tempo atuh gitu kan. Ulah naon teh ngaranna teh? Heuh. Mun lempang teh sing tumpat tempo atuh ulah ieu. Nyungsuk pan ka dieu berenang bareng lempang ka dieu bareng. Karena ka dieu teh surungkeun. Teh atuh teh disebret gitu tah, sebret. Tah, sebret gitu. Heeh, ngajolong nyung ka dieu pan si Asep nyarekan ka dieu nu nyebret. Ai disurungkeun mah. Heeh. Nyebret mah eta kitu. Heeh, nyebret. Ah, heueuh, sering ini mah teu kudu gancang gitu nyokotna, slow we nyokotna dah si Asep. Tah, atuh Malik mah ka dieu kana kadaangan. Tah, terus cokot we langsung gitu, cokot langsung kabeh. Cokot langsung kabeh. Duaan jeung Mas Wang meureun. Kan urang si Ewang mun aya sasana Jeung cokot. Mas Suha nyokotna. Cokot jeung urang. Sorangan kabeh teh. Mas Surah pan duaan meureun. Panduaan. Heeh. Istilah nama si Asep mah nyarekan ka Teh Lastri lamun ngomong lamun eta teh lempang teh tumpat tempo atuh gitu. Maksudna kumaha nya ngomongna nu rada geunaheun gitu. Saya ngomongnya kumaha? Aya lempang teh tempat tempo atuh gitu. Ge merenah. Ceu sing bener lempangna. Singkat eta mah. Kudu anu geunah mah kudu rada panjang kan nyokot durasi nyokot. Nyokot durasi nyokot. Lempang teh kumaha atuh sing kitu merenah. Kitu rada. Ceu lempang teh atuh sing rada merenah ulah. Sing bener lempang teh. Heeh. Ulah gancang. Perasaan asa bener lempang teh gitu. Ke urang mah malan. Heeh, bisa. Perasaan asa bener lempang gitu. Oh, nyilakakeun batur gitu mah. Ulah nyilakakeun batur. Kelak ngomongna nu rada panjang tapi merenah gitu maksudna teh eta nyokot kumaha teh sing bener atuh gitu kita ge panjang merenah urang bae pan bisa urang nyokot tah bisa sih ulah nyelakakeun batur malah naon heeh gitu terus cenah teh ngomong teh sing lempang teh sing merenah atuh gitu ulah nyelakakeun batur eta heuh jeung si ini si heeh gitu ending nama. Oh, ceu lempang teh sing bener atuh ulah nyalakakeun batur, geus mun kitu. Geus kitu hungkul. Eta cuman posisi geus ngomong eta teh si Hui eta teh kudu geus kacokot kabeh. Cokot kabeh, lamun teu Pas kacokot ku emak dicokot sasana. Pokona mah kuduaan lah cokot gitu. Pan si Asep mah panon mah tetep ka Teh Lastri ka dieu, maneh mah nyarekan. Nyarekan. Ka dieu, langsung mah geus ka dieu. Bari tutunjuk teu nanaon gitu, bari tutunjuk Sep. Ini urang mah ka dieu. Heeh, init ka ditu geus. Oke, pas geus init. Oke, mun geus init tah. Arepi kade bobo terus Bang. Si Asepna luas lah nempo eta beak gitu. Eta bae tempo geus ngan didaan deui eta yang bejo. Beak. Ayo, geus bisa sapjan. Ngomongna sot kumaha sih ya? Cedek. Bari ngomong.
Cok, lempang teh. Lain hayo buru naon heula sok ayo ngomongna. Lempang teh sing bener atuh. Oh nya cek aing oge sia mah. Lempang teh sing bener atuh, Cok, bisi nyilakakeun batur. Bener lempang teh tuh, Cok. Heeh, bisi nyalakeun batur. Bisa nyalakeun batur. Lempang teh. Urang ngomong kan? Ai teh lastri mah teu kudu ngomong geus we ini. Teh lastri mah. Wah, Cok, lempang teh sing bener atuh bisi Hot. nyalakakeun batur. Ya, Pok. Oh, Posisi. Jadi, 2, 1. sing bener Cok lempang teh, Cok. Nyilakakeun batur. Kumaha lempang teh? Wa. Kela. Terus posisi kabehan berarti tah tiluan keur ngariung. Heuh ka belah dieu we, belah dieu. Tah belah dinya tah. Ujung. Kudu nama kieu nya. Pas kieu tah, Cok lempang teh sing bener nyilakakeun batur pas nanti. Bener ruas kitu. Oh, so tah tuh balikan deui lah. Ya, kan tadi ge cek urang ge kitu. Eta mah jadi terus nih. Jauh teuing. Jauh teh, kita lempangnya jauh teh berarti. Karinina kieu tah. Beurang we teh beurang dana kamera ge. Ieu we tah kieu tah. Karinina. Jadi kudu pas ge. Balik kitu leungeun hijinya. Heeh. Sawarek ku. Eta nyekelan ka dieu, tah ieu ka dieu tah nya. Seret gitu tah ieu kieu tah. Iya, tapi nempokan ke lastri. Ini nyokot teh kieu dua siki gitu. Ini masuhan nyokot dua. Ini nyokot hiji teu naon. Oh, pokoknya mah sacokotna, engke sasana ku masuha. Rek nyokot dua, rek nyokot hiji cokotna we. Deuk maneh bari nyekelan hiji atuh. Heeh. Bari nyekel, bari ieu bari arek ngahuap. Tap, kitu bari ngahuap. Bari arek ngahuap posisina. Heeh. Ditabrak teh keur kieu. Ditabrak teh keur kitu tah arek nyokot ngahuap. Langsung nyarek kan. Heeh. Oh, Siap. Ayo. Ngomongna sing bener. Heeh. Yes. Drive. Cok lempang teh sing bener, Cok, bisa nyilakakeun batur he. Kumaha lempang teh? teh ngariung. Ah, bere we bagi jumin. Belah di itu atuh. Heeh. Urang jadi lempang geus atuh. Tong. Nang geus we langsung ngariung langsung bagi jumin we teh naon da di eta. Ngaguruk euy. Ngaguruk. Bagi hasil. Heeh. Atuh ulah nyengir ah. Sok ka anu nyebutkeun bagi hasilna. Eta. Urang. Berhasil ieu. Ah, gitu we, kedeung. Oh, encan. Lempang we di ditu atuh. Nu duaan terasi mah geus nungguan atuh. Heeh, eta mah geus. Terasi da lempang ti dieu teu naon kadinya. Jadi papangnya. Heeh, papangih ti dinya. Siap. Si, 2, 3. Ya, berhasil. Geus lah.